Pikmin 7 Rahaban karya Wa Mahmud Ashari. Wilujeng ngadangukeun. Nyimas Sri Dewi Angrum nu aya di kampung Citamiang, sisi wahangan Cisanggiri, nu kakoncara gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Panona nu cureuleuh matak nyeblak mun pareng paamprok teuteup, imutna nu gumulung ngaruntagkeun kaimanan sing saha wae jalmana. Puguh we rea jajaka gandang nu kaedanan ku manehna, rea nu silih arah silih kadek sanajan geus pada apal, mun nyimas geus papacangan jeung jajaka tandang nu katelahna Ki Anom Bunisari. Lembur nu tadina tingtrim ngadadak saheng pika hariwangen, rea jajaka nu ocon jeung bulan ngabungbang ngadodoho sari-sari gelisna nyimas. Miharep bisa nyanding nepikeun sagala cara dihalalkeun. Ditungtung lembur, jajaka-jajaka nu ngarasa eleh pamor ku Ki Anom Bunisari ting haruleng jiga nu bingung. Iwal galecok hate nu rame patembalan silih teumleuhkeun, silih salahkeun, basa ningali Ki Anom Bunisari geus jadi bugang alatan dirungkup ku 7 rahaban. Luk maranehna tarungkul, basa kadenge soratan jirim ngupat lembur Citamiang, majar cenah cadu kudu kawin katurunan ieu lembur.